Bismillahirrahmanirrahim. Kanjeng Nabi dilahirkan di tengah-tengah masyarakat anu keur jahiliyah. Alhamdulillah nyaritakeun pangeran nu asli bahwa pangeran teh huwallazi khalaqas samawati wal ard. Datanglah ka urang para wali-wali Allah. Asup ka jero hate urang, alhamdulillahirabbil alamin. Diteruskan ku para ulama warasatul anbiya cek Kanjeng Nabi, ka ulama maot teh lanus henteu diwaris teu ngawariskeun kana harta. Ka ulama ngawariskeun teh ilmu. Al ulama warasatul anbiya, nu neruskeun sejarah, nu neruskeun dakwah Kanjeng Nabi, nyaritakeun Al-Qur'anul Karim, nyaritakeun hukum wajib, haram, sunnah, makruh. Ulama-ulama nu dakwahna lillahi ta'ala sampai ka urang kuari. Alhamdulillah kembangkeun melalui maulidan, melalui rajaban supaya nyahueun. Alhamdulillah satu sisi Muhammadiyah Persis PKS ngalarang kajen teuing urang mah terus bae supaya muantep iman ka Kanjeng Nabi, iman ka Allah Subhanahu wa taala melalui mana bae geus perkumpulan majelis taklim. Hayu eusian dakwah asup ke jero hate. Alhamdulillahirabbil alamin. Ieu mah nu bakal dibere lahum darus. Begitu ngagilek saya tika yang boga motor kuari ngredit Darussalamna leungit tinggal. Ieu tadi ta annaru maswaakum, nu ngredit tidak terkecuali siap dijeburkeun ka neraka jahanam. Alhamdulillahirabbil henteu na ajar awab sia. Berarti sia ye nu ngredit ye kurang kumaha Al-Qur'an. masyaallah karim. Ih sararieun mabok annaru maswaakum lantaran ieu setan dituturkeun. Zina annaru maswaakum nuturkeun syahwat. Kadukun annaru maswaakum berikut jeung setan-setanna jeung jin-jinan ke bareng ka urang di neraka jeung jin. Kurang ditanya jin atuh sia kunaon atuh ieu kunaon ngaganggu aing. Atuh sia teh kunaon daek bae. Lain kitu atuh ngaranna ge kamu mah jelema bodoh atuh aing kanu pinter hese atuh sia mangsa aing. Kitu aing greget teh geus atuh aing ge sarua panas geus ulah loba omong. Geus urang ayeuna mah ki gogolotrokan geus ulah masalah. Lain kitu jin atuh setan tadina tuh kunaon ieu atuh aing mah aing mah kos kitu tiba lagi. Jadi isya kafir apa ente mah sia bakal aya harapan cak setan teh cak jin jin sarua engge sarua bareng kayak ka surganya. Geus inden sia geus inden sok ukur panas na inden jin geus seuri di jero neraka. Sia teh kudu nuturkeun ka aing atuh aya ka dinya tukang dakwah ka neraka sarua bae. Setan sia kunaon aing kurana di aing ades aing di aing aju kurang kiai teh ilmu aya di kuro dae tapi ditu atuh sia teh kunaon nutur-nutur aing atuh emang ieu pagawean kos itu gelut cenah di jero kiai jeung setan gelut. Cak malaikat ulah gelut lain waktu gelut ieu mah geus geura nikmati ieu annaru maswaakum dipisahkeun ku malaikat ulah gelut suhartina gelut di dieu. Yes, bari. Sabara lila kiai di dia menurut malaikat dari itu. Atau 100 tahun. Oh, kebal kiai atau kiai. Guys. Neangan tempat nu istiqomah geus lah teman. Aduh, isti. Sieun jasa tahyalah inna rabbaka hakimun. Wa kadzalika nuwalli ba'daz zalimin ba'dhum bima kanu yaksibun. Wallahu a'lam bimaradihi wa kadzalika kama matana sakumaha kami geus tenangkeun usatal insi wal jin ba'dhum bi ba'd silih nyokot kasenangan jelema nu marasiat jin nu maksiat antara jin jeung manusia. Jin ka manusia, manusia ka jin. Ketika manusia ngiblat ka jin, eta teh adalah keur ngeunangkeun jin. Jin ngeunangkeun ka manusia lantaran dituduh-tuduh kudu kieu kudu kieu kudu kieu.
atuh jin teh kulantaran dituturkeun ku manusia nyana ngarasa senang deui nyana bebeja engke ka kaumna jelema nurut ka aing ku aing dipegol-pegolkeun jelema nurut sebunga amat lain bunga-bunga di urang mana eta bojong kayaknya aing diundang deui ku yana ayo aing senang jasa kira senang jasa jada lamun ka babada kudu lapor wae ka aing cieureun jasa ka aing belaon henteu teh urang lamun dideuleu ka jerona nu sok ngemat jin kos kitu nyana balik ka ditu ka nagarana seserian senang aing malah aya kiai anu nurut ka aing tak tadina nyana urad wiri salah lain malaikat tuh datang rombongan aing nu datang atuh ku aing kana ku ari geus anak buah aing mati ahli hikmat aya ti pedagang aya ku ari tuh wae teh anak buah aing kolol tajin susurian bae aduh Gusti Allah aing ajak atuh jak baturna pan aing can boga perusahaan ayo aing diajak sia ieu bojong tanya tadi si kupaya tadi sok ngemat sok udah duit beti penting deketan Gus sia geus kudu proyek aing we sia kadinya geus tapi sia kudu mayar ka aing tetep uang jago jili sarua pake uang jago segala aduh ayat aja keur ngawirid bae mulai hadir ditepak-tepak saya tak ulah sieun rada kebencong-bencongan kita sial lu datang dah wirida kurang hebat beureun ieu menyana kurang mantep nu datang bencong tolol ulah sieun tetep sia kuari mah geus lulus ya di mana-mana ganggunakeun kemat saha di dieu ngaranna aing Nirjan mah Haji Nirjan itu mah ieu Nirjan kos suara udah jadi kieu aing kungsi edan aing mah aya nu wawujin edan tenang ke memeh kula aya anak kula heula saha ngaranna Cunghin Mamura dan itu Cina emang keturunan Cina ya. Mantap lo batu ngemat di Cina ya datang bahasa Cina tak kos gitu siapa dengar dia ente sararia aja saja iya lu kari wa kadzalika sakumaha jin jeung manusia anu waras yakin kesenangan nyana papada nyenangkeun manusia nyenangkeun ka jin ka setan lantaran dituturkeun jadi senang setan kitu kene manusia lantaran nyana teh geus diaping ku jin ku setan senang manusia seperti aya nu nuduhkeun percaya bae ka setan jeung jin teh jin senang dipercaya deui macana usratal insi wa jin ba'dhum bi ba'd nuwalli ba'dal zalimin ba'dha cek Gusti Allah teh kami ge sarua bae deui nyin asi-asihan nyin sosobatan nyin daerah nyin wilayah ba'dal zalimin ba'dha sebagian nu zalim kabeh kana sebahagian deui giring urang kabehan ye jami'an datanglah ka Mauqif teh tempat nangtu rantung kabeh jelema anu teu digiring kabeh ka baduy kagiring bae kabeh ku ari mah manehana lang teu asa digiring ayeuna nararia aing ngaing dia mah dia ulah ngaganggu ka aing moal ngaganggu ka dia satungsung dia teu ngaganggu aing ngamankeun ka dia
mun dia gak ganggu ku aing dia golok ngaing hujanana nyampai di tak-tak dia eta kan baduy tah gitu tah kagiring bae kagiring kabeh ois pokona mah nu gunung karang demi gunung karang kagiring kabeh sadunya benua anu 5 di luar benua ge andai kata ya jelema kagiring kabeh jin makan di luar jin mah di luar benua aya jin mah ye komo malaikat mata manggeus malaikat mah kapan di langit tempatna nu di bumi aya ya ta'aqabuna silih ganti engke asal maghrib nu ieu turun ieu naik ieu turun ieu naik nu diproduksi per subhanallah per la ilaha illallah per wudu eta mah geus lain lalagan di luar ieu nu teu kajangkau ku urang aya makhluk termasuk jin malaikat mata urang lamun hadiah teh wa ila arwahi jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amat min masyariqil ardi ila magharibiha wa min yaminiha ila shimaliha wa min qafin ila qafin dina tariqah mah wa min qafin ila qafin ti gunung kop datang ka gunung kop emang mana eta ditelitilah ku Nasrani jeung Yahudi selalu kiai-kiai anu khusus sok nyebutkeun min qafin ila qafin di mana ieu Jabal Qaf gunung kop hese Nasrani jeung Yahudi mah meneliti Jabal Qaf tapi waliullah mah perkumpulanana di Lubnan Libanon aya nu setahun sekali aya nu sebulan sekali anu seminggu sekali tergantung kumaha pangkat-pangkatna tidinya engke ngayakeun multaqo para aulia Allah dilangsungkeun ke ka gunung Qaf surtilan-surtilan para wali Allah untuk sakabehna paling ge hanya tiluan ke nu ka Jabal Qaf kapanggilan ke di itu mungkin jeung Kangjeng Nabi Khidir jeung Kangjeng Nabi Ilyas tidinya lah bakal aya di alam mana rentul engke jin kadeuleu malaikat kadeuleu urang mau nyaritakeun kos itu apa nya atuh sabro sia kerja ditakeun alam tak kos kitu tah aja mun teu mungkin atuh mun saya mah datang ka dinya meureun pengertian geus betah didinya bae atuh sia pamau bodoh los kos kitu tah moal disebutkeun atuh ku waliullah wa ila arwahi jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amat min masyariqil ardi ila magharibiha wa min yaminiha ila shimaliha wa min qafin ila qafin aya mentak aya kafir keur meneliti nya teh unggal negara ngan dibere ku Gusti Allah aju nyebrang plek aya di negara mana tapir keneh nyana bingung aya makhluk-makhluk anu nyana teu nyaho ko bentukna kararieu ngomongnya na teu nyambung jeung eta tapi nyana aya di dinya nah satu ketika kapanggil jeung waliullah anu keur kabeneran ka Jabal Qaf ditanya kitu ditanya oh ieu mah lain negara anu aya di peta cak waliullah di peta mah hanya Asia Amerika Priege atau Australia benua gitu Eropa tah ieu mah di luar anu 5 eta mana ieu dibejakeun ieu adalah Qaf tempat para malaikat tempat para jin anu bararesih tempat para wali nu bararesih kok kula bisa ka dieu maha kawasa Gusti Allah langsung nyana asup Islam tidinya balik brai deui nyebrang deui brai aya hasil riset penelitiannya akhirnya asup Islam teu saeutik urang Amerika teu saeutik orang Yahudi nu aya di mana bae ketika meneliti asup Islam jadi hidayah teh macam-macam ya nu di imah bae nu kudu leumpang eta mah rahasia Gusti Allah Subhanahu wa taala ngan ieu mah kabeh nu di mana bae digiring bae jami'an urang terus insyaallah datanglah orang ke mahsyar datanglah orang ke mauqif baheula ke urang di dunia kuari iman ka Allah aman geus tah mah nu kafir aman sarua bae tinggal ngakejeburkeun doang bendera masing-masing aya di dinya panggedena bendera Kangjeng Nabi urang wah bacaanna la ilaha illallah Muhammadur urang sok dibaca hari lebay tarawih tas tarawih tahta liwa'il sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati sairin
hayang digiring di hadapan bendera Kangjeng Nabi urang. Ya Allah, wah aya deui bendera Firaun sing hade besi masuk kadinya. Bendera Abu Jahal ge embung dipasang we eta bendera aing ulah sok dipasang-pasang kitu cak Abu Jahal. Geus langsung make bendera-bendera tetep malaikat ngacungkeun bae. Ulah cak Abu Jahal, sebab di Cikupa aya anak gua ente kan. Supaya nyahoeun. Sing hade ulah salah bendera. Wah, mana cenah bendera Golkar? Neraka sia kajian kumaha ge. Neangan Golkar di ditu. Blon teh budak. Ustad deui tolol. Batur tipu doli masalah lah. Aduh, Gusti Allah neangan Golkar di akhirat mal aya. Ketua Golkar na geus modar. Ieu mah khusus hukum-hukum aturan di ditu. Ya Allah, kabeh jami'an. Nah, nu mukmin muttaqin aman. Anu kafir ge geus lain aman gitu maksudnya nya geus tinggal di kerangkengan, tinggal digusur. Kuari maya jelema nu tadina bergaul jeung jin jeung setan. Bergaul emang masuk oso. Kumaha bergaul jeung setan? Kieu. Nyana nyenget menyan. Sengat menyan make iket gelang bahar di dieu gede. Ke baju hidung gitu yang ti Banten Gunung Karang yang anu ti Pasilian aya ti Pasilian yang anu ti gitu naon karena mau aya kene yang di mau geser babeh Sukabumi kalau datang ayo naon yang ukur muda aya kararepet naon wah aya kararepet buat Sukabumi berarti yang oh iya yang mentak diundang ya ka dieu ieu aya permasalahan naon yang dagang ngaju mana lapor ke dia dagangna rugi baik tayo supaya kumaha atuh ditamu dituyulkan gampang eta takos kitu eta karena bergaul jeung jin ieu aya Al-Qur'an lain lalaga sing hade ta ieu talar ayat ieu bae abeh sing ada ya ieu bergaul karena jin jeung setan ngabahasakeun jin di dieu maksudna jin anu kafir atawa jin anu maksiat ka Gusti Allah anu nyasarkeun ka urang urang keur leumpang saya sia sambarang leumpang ka wilayah aing untuk pamit ulah dicekek sia ku aing pamit atuh sia ieu teh wilayah aing teh nyaho sia tah deuleu tanggal Kisrut kunaon we dina Al-Qur'an ieu lalakon kos ieu sugan urang mah mulai urang ser nu boga di dieu ser sahibul wilayah kudu kumaha ini lisong gede endeun make ancak didinya kuean setik mun aya bugis papais jin beuki ka bugis para jin masyaallah karim model lihat nyeula ancak tang eta ngaranna bergaul jeung jin jeung setan jir kumaha deh kumaha sorana sia ku aing anu diutus itu kan dek hajat hujan kajian kumaha lapor sia ka aing jadi kudu kumaha botol bungkus ku sempak muhajat ayo
ayun-ayun kusia handapna tendenan ruhak didinya tendenan buhur bebeja kai tahan gitu hujan tah atuh sia keun teu bebeja kai di wilayah aing pura aya geura-geuran dituguan ku aing ulah salah handapna rotian sia jasa setan ayo pada sia nu sok kararitu ieu aya di dieuna masyaallah pajar urang eueuh ajar urang eueuh tempatnya kurang bagus dia kan kamar nu sepi iya aya nomor yang nini aya nomor ya ka dokter geus ka pamana geus cabut aya pakuan tadi beteung mun loba mah bisa pake ngabangun imah teh pakuan aduh setan juri goblok ieu kurang karari ieu dah geus etalah nu kos karari itu di mana tete tempat-tempat tukara itu aslina tuh dele di Sukabumi Jampang Surade Kakidulan mana deui tuh Ciamis nu kamari tsunami teh mana kara oh panjang geus kadinya ya berarti sia nyaho eta Pangandaran tuh Yogyakarta anu sok ka gunung teh naon garapod kadinya panput geus kadinya yang boga anak aja nyokot daun teh diusulkan ka ditu banyak tah itu kepala nage rombongan anak aja ngabarleg we pan anakna percaya pan untuk boga anak-anak eta kudu kadinya ka gunung di Yogyakarta ya mulai bejakeun bisi ka kadar itu aing mah nyaho bae geus cenah kiai ka ditu atuh geus manggeus bae atuh berarti ya ulah ngomong aya di Yogyakarta masyaallah karim di NTB pegunungan nu di dieu paranti mujahadah nu dieu paranti muhasabah NTB lain lalagaan gunung-gunungna laluhur paranti tirakat cek bahasa urang mah Riyadhah belah dieu aya hiji jempil gunung anu sulit didatangan ku jelema mun teu pamit heula ka kuncena di dinya tur lain paranti Riyadhah tah mah di dinya aya bakalna teh hiji tangkal di dinya bakal aya nu ngarumbai ka eta teh akarna bisa dicokot kemudian nu ngarumbai kos caringin teh naon ngaranna eta nu ngarumbai kos caringin tah naon ngaranna tah di tangkal-tangkalna teh sok ngarumbai hah etana jeung daunna berbagai-bagena didinya bakal ditetep dicicingkeun ku kuncena dengan babacaan-babacaan di luar Islam sarua unggal daerah NTB na seberang aya Jawa Timur aya Jawa Tengah geus karuhan Jawa Barat hambalayah di Jawa Barat mah Ciamisna aya Tasikmalayana aya Pakidulan ka ditu urang sok ziarah eta aya Cirebon sekalipun di Cirebon ambualaya urang datang ke Cirebon di dieu nu toriko di dieu nu solihin di dieu anu hikmat di dieu anu kadugalan salah datang ke Cirebon datang ke dieu zikir be ilallah 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 tekebal aya naon ieu Cirebonan Cirebonan itu sasar zikir tinggal zikir Masya Allah hese diberantas tuh Banten sarua bae ieu Banten di dieu kesultanan ilmu kesultananana geus eueuh tinggal aya ilmu kedugalanana paling hikmat-hikmat aya ilmu kesultananana mah teh diturunkeun sebab ketika sultan hiji sultan dua tah kabelah dieuna nyana istikharah geus teu mampuheun neruskeun ilap kitabna aya keneh nu mantak bisa nyaritakeun Banten ieu ilmuna dina jurusan ilmu hiberna bae ge sok dicaritakeun ku ari geus eueuh hanya tinggal ilmu kadugalanana doang dibuatlah organisasi ente nu nyarah organisasi Bantenna etalah ilmu jin
datang ke Banten yang naon dia iya kula geus yaon dia nyaon tengah aing teh umur aing geus 400 tahun mun teu nyaho mas nyaho bahkan bisa 500 tahun 500 tahun hidup kan manya namun sia yang cara aing gak dia paling dipandian tuh ulah lagi gede jas ayo berjuang yang negakeun Banten supaya lestari khususnya Banten umumnya Indonesia ya aing akar Banten pang-pang mana ulah nyaritakeun pang-pang sok aja calutak sia ka guru waduh wahara jasa unggal daerah encan urang ka ditu ke Sumatera leuwih dahsyat teh ka Sumatera mau bisa ditaklukkan gajah bisa ditaklukkan buaya bisa ditaklukkan ilmu Sumatera kan Lampung maka ketua suku kepala suku tersambarangan di Lampung teh mentak timbul tulale gajah pakai cangklong eta tersambarangan nyokot gading gajah teh emang kumaha gitu namun orang pasar Kemis datang ke Lampung haju ayah gitu gading gajah ngagola dicokot mual kebal deui modal cek ukuran tapi di ditu aya nu naklukeun gajah nu naklukeun mau singa dan lain sebagainya lempang deui urang ka ditu ke Palembang ke sarua kepala suku kene leuwih dahsyat deui dibandingkeun jeung Lampung sebab kerajaan Palembang leuwih tua tibatan Lampung lompat deui urang ke Kalimantan wah leuwih dahsyat deui ditu nu mantap urang Maluku urang Kalimantan lamun geus datang ngagedoran Jakarta ketua MPR rajana ge kuat kangge gede moal kuateun emang kumaha gitu ieu kuari urang lamun kalut di Indonesia kalut kala luar ketua suku kepala suku ribut Amerika ge sieun sebenarnya sieun anu jelema hiber di luhur ngewe cak Amerika waduh mesin apa itu ya bingung aja orang Maluku emang bisa hiber bisa ya Allah ya Rabbi itulah Indonesia eta ilmu jin lu kosara itu ilmu jin aya di dieu nah lamun urang nyaritakeun jin-jin setan-setan nu aya di arurang kene ieu oh hambalaya di kematan setan teh ku urang teh jadi anak buah setan sakumaha kahayang setan diturutkeun ku urang teh jadi anak buah setanlah jadi kepalana seuri setan seuri juri seuri jin dipermainkeun ku aing sia sakali nya nu lurus dua kali kali itu ngaco gitulah tiba heula setan hayang menguasai urang tiba heula jin hayang menguasai urang ketika urang digiring kabeh di masyarakat datanglah ka mauki malaikat menyeru titahan Allah ya ma'syaral jinni qad istakthartum minal ins perkumpulan jin setan curi cari cing setan qadis taksartum minal insi di gua maneh geus pohara pisan waktu di dunia bergaul jeung manusia nyasarkeun manusia loba manusia anu dijieunkeun anak buah ku maneh wahai jin wahai setan maneh baheula keur di dunia ngarusak tatanan kemanusiaan berubah suarana berubah akhlakna berubah tingkahna berubah syariatna sehingga lain nuturkeun syariat Kangjeng Nabi Muhammad nuturkeun syariat nah sia kuari bakal diadili tidinya manusia anu nuturkeun setan teh wa qala awliya'uhum minal insi rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd
cak dukun-dukun teh cak jelema nu nuturkeun baheula ka setan teh nu pernah ka Gunung Kawi teh pernah ka Cirebon teh pernah ka Daeng teh Jawa Tengah dan lain sebagainya di dieu Gunung Karangna dan Banten sekitarna Sukabumi na terus ka Pangandaranna unggal sisi laut mah loba bae kanu kararitu. Nah iya dukun termasuk anu sok kadukun anu ngancak dan lain sebagainya anu tadi diceritakan etalah pecinta para setan para jin ngomongnya nanti dihareupeun malaikat Rabbana he pangeran abdi sadaya deuh istamta baduna bi badin kami teh ngalep senang sebahagian kami ka sebahagian di kami sebahagian golongan manusia osok ngalep senang ka bahagian jin kitu kene jin ge da sok senangin ke kami ngaku nyana dirinya ikrar lantaran geus diadili intafal insubita jinni lahum asyahawat aya anu ku sahawatna bae ku setan jeung ku jin teh diharu-biru ditipu mulai ku ari setan ngajakan ke jelema boga duit hei sia fasilitas aya di sia mobil sia aya sia keur sehat haju siapan ngora keneh duit sia loba babarikan sia mah di pamarentah tikan nyokotan bae korupsi eta teh kapanang panitah aing cak setan atuh endek naon deui ku ari mah tuh deuleu ku sia hotel sia teh kapan dagang limbah babari dagang limbah mah kapan meuli 1000 sakilo dijual 100.000 batur eueuh nu nyahoan geus tenang tah mah urusan mah jeung aing ngan ku ari pan duit aya di sia gagah aya di sia malah sia teh kan boga jabatan lurah-lurah bae mah geus tuh hotel nu di imah mah bosen di imah mah tah hotel sia hayang nu jangkung gede aya yang hidung leteng aya ayo sia di Indonesia teh setiap aya kedutaan aya perwakilan anak sia yang Amerika aya sia yang Inggris aya sia yang Belanda aya sia yang Jepang aya sia yang India aya sia yang urang mana hayang Malaysia aya hayang Thailand aya komo urang Brebes mah ambal aya Subang Karawang tah teu kudu ka hotel teh mah tah di dinya ge kawasan ambal aya lo bener pan kanyawan atuh pan malam baru sempak ambal aya di dieu ditanya aya merekan pan di bordil merekna ge Subang Karawang Cianjur tuh nu numpakanana Bojong Cikupa terus mana di Ketos Putat Pasar Kemis eueuh Cilongok doang kareng mucikarina Cilongok mah sial Masya Allah iya diadili ke istamta ba'duna bi ba'd kami teh ngalep manfaat jadi dukun kami teh terus dimanfaatkeun ku kami setan sehingga kami teh nuturkeun petunjuk setan cek setan kieu ku kami dituturkeun jas setan ge sarua bae kadang-kadang nyana ge mentak petunjuk ka kaula akhirna silih berarti ieulah istamta ba'duna bi ba'd tuh sing hade aya di melalui syahwat teh tadi teh ka pelimbah ka pemerintah sing gelincir ku ari mah geus urang mun nyaritakeun pamarentah boro-boro nu dihandapna nu di luhurna bae ge kapan nu geus ditangkep geus jelas nu keur diadili ge nu endek mengarah diadili eta kakarak sababaraha sosok sedangkeun di satukangeun eta ge loba keneh komo meureunanan di pusat mah tinggal nyaho dikanyahokeun apa henteuna doang nu kurang di bagus-bagus ternyata diadili komo meureunan nu geus kadeuleu eta geus kasih caritakeun kos itulah setan deres ka pamarentah mata mah digoda ku setan ge deres pelimbah mah jeung pengusaha emang bergelimang dunia ieu mah kiai ditumpakan ku setan cak setan teh atuh gagah ente aya dihormat geus ilmu aya meta atuh ku ari mah sok make atas nama dakwah mantak kunaon neangan dunia masalah engke ge ari geus yen pesantren majelis taklim dan lain sebagainya mobil mah eta kita karak ibadah nu bener ku ari mah meta juri keur nguntungkeun numpakan kiai ayo si sok cicingin ulah sok cicingin
saya jadi kiai ki ngamagahan ngaji ambil jurumnya sorok aju cicing bae kos kieu saya jadi wali henteu jadi solih henteu atuh geus nyieun proposal jalurah ge ngabantuan ieu ulah hese-hese lah ulah sok apik-apik atuh jadi kiai mah jang ora kene kajeun nu apik sia mah ulah bagian nu apik nah ayo jeung aing tuauhan si anu ke sagedeng deui ku aing dibawakeun ka dieu calon DPR orok-orok teh nu dari DPR nu negara kajeun tah mah urusan negara mah rusak bae penting mah sia mah beli mobil jadian imah majelis alim posong eta kitu bae sih ulah hese-hese geus kere ku kabatur ge sia dikiaikeun ku ari ka karaku ustad doang isu mah kiai ke lamun geus boga majelis pokona bisa disebut buya sia setan aya we nu ngariung tetangga lantaran tetangga deuk hajat nyana ngarep-ngarep diondang teu tolol tetangga teu nyahoeun aing kiai goblok aing teh diondang tolol cak setan tolol goblok pan sia kiaina masa kiai teh diondang masa batur menang berkat esian teu nu pantes ge sia kiaina cak setan telu kiai ge nelu goblok ieu dongeng setan ieu sia pan cara di setan kabeh pan ieu kos kitu tah masyaallah karim ieu horeng Al-Qur'an qala awliya'uhum minal insi cik anu selaras akur sapagodos jeung setan anu sabundelan jeung setan nyana bisa jadi anak buah setan manusia ngomong di hareupeun Gusti Allah engke Rabbana istamta ba'duna bi ba'd setan geus dasarkeun ka kami dukun geus ngararaku kabeh jurig-jurig na araya dirinya setan jeung jinna termasuk kiai-kiai anu tadina kagoda ku setan ge ieu ngomongna Rabbana istamta ba'duna bi ba'd setan bungaheun jasa lamun urang teh daek jadi anak buahnya na ketika urang ngemat aya bahasa ngemat setan ngemat jin ketika dikemat jin aya aju jin nuduhkeun meulis ya teh tah atuh ku ari mah alat-alatna naon diantara alat-alatna tah meuli apel jin aya bahasana jeruk jin ka dituna anggur jin ka dituna ayo segala jin petakeun ku sia tak aya engke paranti nu ngematna segede kieu ge mahal teteh naon eta teh lamun dibeuleum khusus ka ambeku jin mahal teteh sacewel kieu bae eta segede hulu geretan api eta korek api eta teh bisa 500.000 matak ngemat jin teh mahal anu jitu tah seungeut ku urang aju dararatang we wah lain nu kitu aing mah jin ku sia mah teu butuh kurang jitu sia mah kakasia ka dieu datang ka lain eta nu jamringan datang iya daw di ditu cenah tuh aya merah delim gampang merah delim mah dek didatangkeun ku aing ku ari cepet beuli heula tuh aing tuh aya naon apal jin ya aya tah urang anggur jin ulah sakitu 5 kilo euy can naon tuh boga anak icupan halo Gusti Allah cabut dah aya nomor yang naon ngemak gede ya tah coba tuh tarik gara dina celina ke keluar ge naon cule lain tarik dina tarang mah ya pakuletik tarik dina celina heran ora gede pas dibeuteung mah gede jasa waduh tah mah pakuna paku ieu teh anu di luhur paranti kuda-kuda teh naon ngaranna jalosi gede jasa teh mah tuh loba kan cek jin teh loba jadi sukuna ini kan itu ieu mah buatan manusia lain ti Gusti Allah bejakeun kitu bahasa aja lo mana belajar mana betul kudu dibejakeun ieu mah lamun diciruan teh datang ditimpa maliwat tatangga tuh eta lah nya goreng ka tatangga teu puguh tegar ieu nu nyihirna jurig teh ieu yang ke diadili ge bakalna istamta ba'duna bi ba'd wa balawna ajalana alladzi ajaltana abdi kuari mah geus datang kana waktu nu didatangkeun ku Gusti ka abdi yakni kuari poe kiamat
ungkapan-ungkapan Robbana istamta'a ba'duna teh ungkapan tahassur manehna ngarasa kecewa ngarasa kaduhung ngarasa rugi nutur-nutur setan nutur-nutur juri nutur-nutur jin kitu kene jin ge baheula mah keur di dunia kuarinya nah huhaha engke mah begitu deuleu neraka tetep bae ciut jin ge sarua bae yang embung ka neraka mah panas. Ialah bentuk bahasa istamta'a ba'duna bi ba'd. Tahassur ieu teh ngarasa sedih ngarasa hina kecewa nutur-nutur jin teh padahal mah aya kiai nu nerangkeun padahal mah aya ustad nu nerangkeun kurang kumaha di pengajian si ade muriang bae mun deuk ka dokter ge lempengkeun nu nyageurkeun mah tetep lain dokter tetep Gusti Allah kunaon atuh ka dukun kan cak kiai datang ka dukun mah 40 poe teu ditarima salatna bae ge tah geus dibejahan kan ku kiai teh tah ieulah nyana nyarita kitu di hareupeun Allah lantaran nyana ngarasa kecewa anu luar biasa. Wah ungkapan-ungkapan manusia ibimiti dukun-dukun jeung nuturkeun kana dukun nu beuli tuyul dan lain sebagainya anu ka Gunung Kawi anu kadugalanana wah macem-macem ngaku ke di hareupeun Gusti Allah dengan bahasa istamta'a ba'duna bi ba'd wa balagna ajalana alladzi ajalta lana tinggal cak Gusti Allah ai geus ngakumaha atuh malaikat geura omongkeun annaru maswaakum tuh neraka kitu tempatna geus nu geus gararaku jin jeung manusia-manusana heuh geura giringkeun ka neraka jahanam annaru maswaakum ya Allah ya Rabbi anu kuari boga tuyul anu ka Gunung Kawi nyegik ngababi anu ngaorai anu ngamonyet jeung macem-macem eta kaluar tina aturan syara atawa anu tatambak ka juri ka jin ka setan ka dukun nah atawa anu make bahasa suka daerah jin teh make ser-seran nu boga di jeung macem-macem paranti ngagedag jelema ya asal geus mereket bae ge ayo geura undang jin teh ketikeun suku tilu kali walah napas bahasana kieu bae jin belang jin anu teu belang datang gitu ayo sia ya ketiga deh datang ngabentukna anu ngabentuk jin anu ngabentuk maung enak musuh serang jinna kurang ngarti lain diserang endahan kaserang ka ditu aduh itu udah naon secara lahiriah ge bakal anu dikitukeun dong guling jelema anu kan kaukur di kunapas ulah kencang teh besi keluar kaca papat cirit eta urusan jin ke eleh nama ku hikmat mah ngadu bae jeung hikmat tapi engke ku karamah moal kuateun ku karamah sakumaha teu kuatna ngahareupan mukjizat nyana tuh moal di murah-murah karomah mah ai lain usumna mah atuh moal ke lamun geus nyaan perang sabilillah kakarak kiwari basa bodoh deuk dikumaha-kumaha ge tapi engke ketika aya perintah ti Gusti Allah lungguan perintah ti Gusti Allah kakar mukjizat digunakeun ketika darurat karomah sarua bae lamun lain hasil karomah Indonesia wallahu a'lam merdeka pancana kunaon tuh teu mengakui atuh padahal mah Jawa Timur Jawa Tengah dan sekitarnya geus jelas di barisan depan adalah kiai nu berkaromah dongeng kiai nu diseret naga atuh ambalaya kuari makin dihilangkan supaya kiai ulah kahareup teuing geus ieu bae politikus nu dangkal nu dikahareupeun teh lenyapkeun di sejarah bahkan loba kiai anu di sejarahna dikomuniskeun di PKI-keun masalah kege karasa ieu karusakan anu moal teh ka kiai-kiai deui bae ji kumaha urang lamun nyaritakeun segala Teku Umar nyaritakeun Imam Bonjol nyaritakeun Ki Tutut Nyadin nyaritakeun urang di Tangerang nyaritakeun Jawa Tengah nyaritakeun Ki Mustofa di Sere di Tasikmalaya nyaritakeun di itu di Jawa Timur Jawa Tengah barisan depan kiai ketika merdeka lain artina kiai bae disatukan eta ge loba bahkan Nasrani ge marilu tapi di barisan depan saha Masya Allah
urang mun nyaritakeun tah datang ka dieu di paraihan jelema sababaraha jenderal teh mun urang didongengkeun naon masalahna jeung kumaha masalahna ya Allah ya Rabbi dan lain sebagainya Indonesia nu diseret nu kiai ieu nu nuturkeun jin-jin nya kuari wah ambalaya balik deui ja kiaina ge kagoda ku setan atuh geus lamun kagoda ku setan kiaina atuh masyarakatna mah jangan di setan kiai mah kagoda ku setan masyarakatna jadi setan kuari tuh ieu begitu diadili an-naru maswaakum sabaraha tahun di neraka khalidina fiha tungtungan terus bae bohongannya nama tuh percaya dengan dunia lain dagang lain bisnis endahan ka Gunung Kawi ngabedol khalidina fiha di neraka ngamonyet aya bahasa kieu daripada mararat maning hese sakarat blon-blon teh si jelema neraka khalidina fiha jeung jin-jinna jeung setan-setan Masya Allah nungkap pocong aya pan neangan duit pocong make pocong nunga orai nunga buaya toyol neraka di nerakana khalidina fiha anu kabawa ku sawah jelema teh nuturkeun sawatna sawat ditumpakan ku setan toelan jelema mabok zina korupsi baling ngabono annaru maswaakum nerakalah tempatna namun nyana ngegelincir kafir khalidina fiha lamun henteu kafir mah ngan nyana teh maksiat mun ditanya saha pangeran Allah ai Nabi Muhammad siapa sok salat apa tilo lebaran doang boga samping anyar nang pamere iya illa masya Allah kecuali ma jelma anu dikersakeun ku Gusti Allah minal awqatil lati yukhrajuna fiha engke bakal dikaluarkeun ti neraka berbagai keterangan aya nu dikaluarkeun ti neraka teh maksudna dek dipindahkeun ka neraka lain pindahkeun ti neraka jahanam di ka neraka jahimkeun lantaran dauhan Allah summa inna marji'uhum la ilal jahim leuwih dahsyat engke bakal illa masyaallah henteu khalidina di neraka eta tapi dipindahkeun ka neraka nu leuwih dahsyat nu leuwih parah aya nu dikaluarkeun teh ieu mah deuk dibere nginum lantaran dahaga jasa di neraka teh ieu mah jelema anu di duniana iman ka Gusti Allah ka Kangjeng Rasulullah tapi mabok bae tapi zina bae tapi korupsi bae tapi maling bae nah ieu engke di nerakana tetep dikaluarkeun illa masyaallah ngan dikaluarkeun manehna li surbil hamim lantaran dahaga deuk dibere nginumna cai hamim ai hamim teh keringet jelema anu zina dikumpulkeun ketika jelema nu tadi di nerakakeun dikaluarkeun dibere nginum cai eta aduh jangna aya hayang ge kopi kapal api malaikat pabrik kapal api lagi geus eueuh wah geus nyaritakeun kopi susu aya ge cap bendera ya weuh tuh aya ge susu di Sarwiti deui Gusti atuh ngale tuh dina susuna Sarwiti nu mana eta nu sok kusia ditumpakan teh embung lamun eta lembung kenyot kusia nanah meureun ka mah yang sia eta kenyota dahaga lain ninaheun ka awak endahan kaluar ti sabulu-bulu getih geus cek nya balikeun deui bae ka neraka nu tadi ieu mah sugan teh ngeunaheun jaknya rada tiis panas luar biasa dikeluarkan dibalikeun deui ka dieu
setungtung encan beak dosana nu iman nu mabok nu zina nu ngabunuh diseseh dibersihkeun heula digodog disate di dinya terus mungkin 100 tahun 200 tahun 500 tahun 1000 tahun kakara kurang katoelku seuneu urang bae kembang api na neraka seuneu urang teh kapan ngahumur iringa ge luar biasa makan anu kabeuleum mah teu kuat ku teu kuat kuna panas pae pandi ditu mah pae ieu lah sing hade nu nuturkeun ka setan anu setan dijadikeun pamimpin melalui dukun-dukun urang nuturkeun ka dinya melalui tukang toroh urang percaya ka kadinya atawa setan ajakanana dituturkeun ku urang melalui syahwat ditumpakan syahwat nyana noelan ka urang ayo terus kepak ya mabok ya zina ya judi ya maling korupsi dan lain sebagainya nyalahgunakeun hukum dan lain sebagainya iya oke annaru maswaakum khalidina fiha illa masya Allah dikaluarkeun salat teh suka teh dingeunahkeun dipindahkeun kana leuwih dahsyat aya nu dibere nginum suka teh mah ngeunaheun horengana leuwih cilaka dikembalikeun deui ka neraka na'udzubillah min dzalik wa min dzalik inna rabbaka hakimun alim sanyana pangeran anjeun Muhammad hakimun sangat bijaksana terhadap makhluk-makhluk ngadamel makhluk ngadamel pagawean dan lain sebagainya alimun maha uninga terhadap makhluk-makhluk tinggal sing hade ya urang kuari kurang kumaha Kanjeng Nabi dilahirkan di tengah-tengah masyarakat anu keur jahiliyah alhamdulillah nyaritakeun pangeran nu asli bahwa pangeran teh huwallazi khalaqas samawati wal ard datanglah ka urang para wali-wali Allah suka jero hate urang alhamdulillahirabbil alamin diteruskan ku para ulama warasatul anbiya cek Kanjeng Nabi ka ulama maot teh lanus henteu diwaris teu ngawariskeun kana harta ka ulama ngawariskeun sote ilmu al ulama warasatul anbiya nu neruskeun sejarah nu neruskeun dakwah Kanjeng Nabi nyaritakeun Al-Qur'anul Karim nyaritakeun hukum wajib haram sunah makruh ulama-ulama nu dakwahna lillahi ta'ala sampai ka urang kuari alhamdulillah kembangkeun melalui maulidan melalui rajaban supaya nyahueun alhamdulillah satu sisi Muhammadiyah Persis PKS ngalarang kajeun teuing urang mah terus bae supaya mantap iman ka Kanjeng Nabi iman ka Allah Subhanahu wa taala melalui mana bae geus perkumpulan majelis taklim hayu eusian dakwah asup ka jero hate alhamdulillahirabbil alamin ieu mah nu bakal dibere lahum darus begitu ngagilek saeutik yang boga motor ku ari ngredit Darussalamna leungit tinggal ieu tadi ta annaru maswaakum nu ngredit tidak terkecuali siap dijeburkeun ka neraka jahanam alhamdulillah ya rabbil henteu na ajar awab sia berarti sia ieu nu ngredit ieu kurang kumaha Al-Qur'an masyaallah karim ih sararieun mabok annaru maswaakum lantaran ieu setan dituturkeun zina annaru maswaakum nuturkeun syahwat kadukun annaru maswaakum berikut jeung setan-setanna jeung jin-jinang ke bareng ka urang di neraka jeung jin kurang ditanya jin atuh sia kunaon atuh ieu kunaon ngaganggu aing atuh sia teh kunaon daek bae lain kitu atuh ngaranna ge kamu mah jelema bodoh atuh aing kanu pinter hese atuh sia mangsa aing kitu aing greget teh geus atuh aing ge sarua panas geus ulah ngomong geus urang ayeuna mah ki gogolotrokan geus ulah masalah lain kitu jin atuh setan tadina tuh kunaon ieu atuh aing mah kos kitu tiba lagi aja iya kafir apa ente mesti bakal aya harapan cak setan teh cak jin jin sarua aing ge sarua bareng kayak ka surganya geus inden sia geus inden saking ukur panasna inden jin ge seuri di jero neraka sia teh aku nuturkeun ka aing atuh
aya tak dinya tukang dakwah kana raka sarua bae setan sia kunaon aing Quran di aing hadis aing di aing aju Quran kiai teh ilmu di Quran dae tapi ditu atuh sia teh aku nutur-nutur aing atuh emang ieu pagawean kos kitu gelut cenah di jero kiai jeung setan gelut cak malaikat ulah gelut lain waktu gelut ieu mah geus geura nikmati ye annaru maswaakum dipisahkeun ku malaikat ulah gelut artinya gelut di dia yes bari sabara lila kiai di dia menurut malaikat dia itu atau 100 tahun kebal kaya atau kiai guys neangan tempat nu istiqomah guys lah teman aduh isti sieun jasa tahyalah inna rabbaka hakimun wa kadzalika nuwalli ba'daz zalimin ba'dhum bima kanu yaksibun wallahu a'lam bimaradihi wa kadzalika kama matana sakumha kami geus tenangkeun usatal insi wal jin ba'dhum bi ba'd silih nyokot kasenangan jelema nu marasiat jin nu maksiat antara jin jeung manusia jin ka manusia manusia ka jin ketika manusia ngiblat ka jin eta teh adalah keur ngeunangkeun jin ngeunangkeun ka manusia lantaran dituduh-tuduh kudu kieu atuh jin teh kulantaran dituturkeun ku manusia nyana ngarasa senang deui nyana bebeja engke ka kaumna jelema nurut ka aing ku aing dipegol-pegolkeun jelema nurut sebunga amat lain bunga-bunga di urang mana eta bojong kayaknya aing diundang deui ku yana ayo aing senang jasa aja kira senang jasa jasa lamun ka bawadal kudu lapor wae ka aing cieureun jasa ka aing beloan henteu teh urang lamun dideuleu ka jerona nu sok ngemat jin kos kitu nyana balik ka ditu ka nagarana seserian senang aing malah aya kiai anu nurut ka aing tak tadina nyana urad wiri salah lain malaikat tuh datang rombongan aing nu datang atuh ku aing kana ku ari geus anak buah aing mati ahli hikmat aya ti pedagang aya ku ari tuh wae teh anak buah aing mah kolol tajin susurian bae aduh Gusti Allah aing ajak atuh jak baturna pan aing can boga perusahaan ayo aing diajak sia ieu bojong tanya tadi Cikupaya tadi sok ngemat sok urad wirid bae ti penting teu deukeutan ku sia geus kudu proyek aing bae sia kadinya geus tapi sia kudu mayar ka aing tetep uang jago jili sarua make uang jago segala aduh ayat aja keur ngawirid bae mulai hadir ditepak-tepak saya tak ulah sieun rada kebencong-bencongan kita sial lu datang dah wirida kurang hebat beureun ieu menyana kurang mantep nu datang bencong tolol ulah sieun tetep sia kuari mah geus lulus ya di mana-mana ganggunakeun kemat saha di dieu ngaranna aing Nirjan mah haji Nirjan tuh mah ieu Nirjan kok suara udah jadi kieu aing kungsi edan aing mah aya nu wawujin edan tenang ke meme kula aya anak kula heula saha ngaranna Cunghin Mamura dan itu Cina emang keturunan Cina ya mantap loba tuh mengemat di Cina ya datang bahasa Cina tak kos gitu siapa dengar dia ente sarari aja saja
ieu kali wa kadzalika sakumaha jin-jin jeung manusia anu warasiat yeun kasenangannya na papada nyenangkeun manusia nyenangkeun ka jin ka setan lantaran dituturkeun jadi senang setan kitu kene manusia lantaran nyana teh geus diaping ku jin ku setan senang manusia seperti aya nu nuduhkeun percaya bae ka setan jeung jin teh jin senang dipercaya deui matana usatal insi wa jin ba'dhum bi ba'd nuwalli ba'dal zalimin ba'dha cek Gusti Allah teh kami ge sarua bae deui nyen asi-asihan nyen sosobatan nyen daerah nyen wilayah ba'dal zalimin ba'dha sebagian nu zalim kabeh kana sebahagian deui mayoritas di kalangan pemerintah teh ningali masyarakatna loba anu mararabok loba anu zinah loba anu maling pemerintah makin jadi dimimitian ku lurahna nu teu beres naik ka camat-camat ge sarua sebahagian camat aya nu bisa dikolingan ku lurahna naik ke bupati nage atuh tadi nage nyana beak jadi bupati nage sekian M ketika jadi bupati kalkulasinya na mimiti narik modal heula kadua kadituna hayang untung berlipat ganda berarti korupsi saha eta nu nitahan kitu ajaran Islam mah ketika jana kembali ke ajaran Islam nya lagi ngerajen hatena tapi pan setan numpakan bupati numpakan wali kota, numpakan gubernur, numpakan menteri, numpakan presiden. Iya Qur'anna sakedar nyahokeun bae. Sugan teh amat teh ditumpakan ku jin jeung setan eta pamarentah. Tah Qur'anna wa kadzalika nuwalli ba'daz zalimin ba'd. Masyaallah. Lamun nyana sadar ketika ngadengekeun urayat Al-Qur'anul Karim ti kiai anu lempeng menuju Allah ngerenyet sarua hatena nyana ge datang ka imah aduh salah ngagunakeun aing teh aya tanah nu 5 kali dijual ku aing aduh pusing nyana engke di akhirat aing kumaha ieu bener ge cek bupati tenang sama urusanana gak tinggal takol bae ku orang bosna titah bayaran deui nu geus bayaran hayang aman bayar deui aya nu 3 kali mayar bos teh apa mesti kitu cak Al-Qur'anul Karim kongkong balingkong sarua bae nyen persekutuan jana jeung camat jeung bupati andai kata kitu misalna tapi sigana teh jauh ti kitu nah mulai ku ari merenung nyana aing ieu ambalayak mobil mah hayang nanaon ge bisa ieu aing nyieuna naon ge bisa tapi engke di akhirat kumaha keur lempeng hatena jol sinirjan cengeng lurah cengeng bupati cengeng jangan begitu ini kan zaman internet masa baru segitu aja nanti selesai menjabat tobat no problem jurig sebagian bahasa Inggris tolol tah ayo bae heula ku ari mah ngompang-ngompang heula mungkin setengah jawab enggak jawab mah hese itu cenah loba anu di kandangan so di kandangan mah bagi doang ke jeung polisi bagi doang ke jeung hakim KPK disobok geus main sobok-sobokan no problem sia teh tahan goblok biasa insyaallah ayo terusin merenung hanya 10 menit tapi setan numpakan terus nggak laku setan keluar deui jeung babaturanana berak geus selesai itu di ditu encan geus selesai geus asal SPPT itu guru aya aja BJB geus ngaran sajieun Gusti atuh SPPT na geus bae di tanda tangan engke ketika beres itu nyana itu naon kitu nu bogana kata geus nu bogana engke bayar deui ulah hese ku mah jingan bae geulanan numpang meungpeung hayu bae geulana engke kumaha eta lamun ka ditu atuh bupati geus aya dileungeun aing tenang nya asal boga bagian bae menta 30% ka aing nu bener sih kiai ya kira-kira lah gitu nu penting aman bae ayo bae geus lalana ketika ngadenge deui suara Al-Qur'anul Karim asup ka jero hate nyana ceurik di jero kamar merenung deui bae
setengah jamnya merenung sah pamajikan lagi kak kunaon sih berenang teu kunaon ada parusing ge saya etik keluar deh budak beres kan atuh ih boga pagawean sakitu ge hararese mumpung yang jadi lurah hararese amat sih lurah geus boga sabaraha pamajikan ulah ngomong-ngomong nu geus tadi kawin bae-bae 7 emang menang cak Al-Quran ulah ngomong make Al-Quran da duit teh gerang maling mah tuh kudu make kos kitu tah ngaranna doang teh mah ditikah ge anu di luar eta loba keneh geus ulah teh urusan aing teh mangke dia jadi malaikat aing mah wau si malaikat setan bisa aja setan numpakan kata ini moal digusur ku KPK lamun teu milu jeung setan geus sabaraha di zaman kuari di SBY BG anu mengarah ka nyana ge geus aya tapi nyanana kan bisaan sebagai sakumaha baheula geus mengarah ka Soeharto-na bisaan dan lain-lain sebagainya terus baik ieu horeng Al-Qur'an ieu mah keur nyaritakeun Quran sugan teh mah di Qur'anna horenganan ieu talar ieu Al-Qur'an ieu talar ge abeh kapanggih urang jeung lurah jeung camat jeung bupati bacakeun ayat ieu sia mun teu dirantek Bekazalika bacakeun ieu kipunoli di ditu di pendopo ieu wa kadzalika nuwalli ba'dadz zalimin ba'dhum bima kanu yaksibun lain ka nyana bae kakawehan ngan nyana anu digigireun kula nyana bae geus diseuseuh ku aing sia nuwalli ada loba lain nyana ge tukang dakwah teu waranieun nyana ieu ngomong di hareupeun bupati mah beus teu dibere bedakeun ieu nuwalli ba'dadz zalimin ba'dha masyaallah karim wa yadkhulu fil ayati jami'u may yazimun nafsah dina ayat ieu teh asup jelema nu ngazolim ka dirina sorangan dibabawa ku setan aw yazlimur ra'iyah atawa ngazolim ka rakyat at-tajir yazimun nasabi tijaratihi as-sarik yazimun nasabi syarikatihi as-sultanu yazimun nasabi sultanihi pedagang ngazolim ka masyarakatna ku cara dagang nanyana ngabohong terus-terusan timbanganana jang meuli manu ieu jang ngajual mah nu ieu nyin keuntunganana lain 50 deui 100% teu bah teu nanaon ngandulukeun ke di akhiratna eta kapan dibawa ku setan kan aya perdagangan teh nulungan masyarakat nu butuheun kangkung aya di nyana katulungan kahayangna dengan harga anu selaras kan ngeunaheun masyarakat butuhin piring di aya nu dagang piring hargana akur jasa jeung pasaran kan ngeunaheun masyarakat butuhin ieu teh aku benda eta masyarakat butuhin kurang gaji masyarakat butuhin aya nu ngajualna kan ngeunaheun sesuai jeung aturanna ieu mah henteu wah komo nyokot kita nyung priuk langsung ti dituna ilegal barangna teh watuh sangeunah-ngeunahna kitu keneh rokok dan lain sebagainya teu aya perpajakan dijieun ku nyana pajakna sebab nyana wauheun izin menteri perpajakanna nyokot nu ilegalna ku nyana diteundeunnan di dinya sabungkusna bisa-bisa manehanana meuli teh hanya 2.000 3.000 dijual ku nyana 10.000 15.000 endeu kumaha coba emang aya kieu nu kasih ulah loba omong sia mah teh rahasia perusahaan kok kieu nyaho bae atuh aing mah di jero eta atuh kieu ka neraka ulah loba omong kumaha iya tajir komo soal beli jual beli tanah dan lain sebagainya komo sama jual beli soal showroom komo sama jual beli soal ya Allah ya Rabbi iya horeng aya di dina ayat baeta diterangkan ku Kangjeng Nabi at-tajir yazlimun nas pitijarati pedagang hazolim masyarakat dengan dagang as-sarik yazlimun nas pisarikoti sama jelas penyolong eta mah geus jelas mah ngazolim manusia ku nyolongna ieu as-sultan yazlimun nas bis-sultan pemerintah ngazolim ke masyarakat dengan kasultananana dengan jabatanan teu nyaho naon rakyat mah tita ieu hasilna bahwa ka ditu semestinya dari rakyat untuk rakyat kembali ke rakyat tetapi kan ieu mah teu ka rakyat mah sabaraha jalan di kumaha duit lain sembarangan loba jasa di Kabupaten Tangerang tapi aya pernah selesai jalan jauh
ambalaya duit mun kudu kukura dicaritakeun mah lain kudu ku aspal, di aspal lagi ku perak bisa sebenarnya mah lain lalagaan. Masyarakat kesulitan teu kudu dagang cokel perak wae di jalan jual rapih kabehan teu kumaha deui pohara jasa pendapatan APBD Tangerang teh kitu keneh kota kitu keneh Serang komo urang mun nyaritakeun Banten hasil di Kesultanan Masjid Banten leuwih gede hasilna per bulan dibandingkeun jeung APBD Serang. Emang kumaha gitu dikamanakeun eta duitna iya sultanu yazlimun nas bi sultan masjidna kitu-kitu bae makamna kitu-kitu bae kok gedean pendapatanna leuwih tibatan APBD Serang. Masya Allah deuk kumaha nu mentak perebut kerajaan di ditu nu ieu menang nu ieu eleh ke ieu menang ieu eleh terus di sidang henteu mikiran sabenerna anu dikembangkeun ku Sultan Banten teh baheula teh naon sabenerna kok bisa jadi raja. Ilmu kesultanan naon atuh eta bae teangan ilmu kesultanan perlu riadoh perlu guru ka mana kudu guruna lain kudu hantem-hanteman model kos kitu ieu mah keur carita wa kadzalika nuwalli ba'daz zalimina ba'd pemerintah ngazolim dengan kepemerintahanan geus karasa ku urang duit anu diangkut ka ditu sabaraha nu dikembalikeun sabaraha gecerit rakyat mah buruh bae geus ka mana mestina atuh ieu teh pancena aya pemerintahan pemerintah teh pengurusan rakyat kami sebagai buruh di Jawa Timur di Jawa Tengah di Jawa Barat daratan mesti ka mana tuh kami minta perlindungan anak pan beuteung kami malah aparnya nama pan naik mobil pancena ieu teh negara hukum aya pemerintahan anak kami lapor ke pemerintah dikembalikeun deui ka rakyat kudu kumaha tuh aing jeritan buruh geus teu didengeg jeritan fakir miskin, jeritan dan lain-lain sebagainya. Iya horenganan ieu mah keur nyaritakeun ayatna as-sultanu yazlimun nas fi sultani. Lamun atut makena seragam 1,5 miliar pakaianana, kok aya rakyat anu teu dahar. Atuh bere bae tah secuil mah atuh. Teh kadinya. Deuk kumaha atuh. Hantem-hanteman amat. Lamun dicaritakeun mah kula kepengalongan kabeneran kapanggih jeung anak anu boga perusahaan batik anu baheula bapana teh ieu khusus nyeunaan batik jang keluarga Soeharto kula nanya berapa duit situ waktu di zaman Soeharto batiknya itu per orang itu harganya ada yang 500 juta batik 500 juta sampai termurah batik itu 100 juta tama teu kudu aya ASEAN beureunya urang mah pan kuari hareudang yang batik tinggal batik nya nama nu kamari kapanggih deui tah jeung perusahaan anu sok lah geus teh eta hargana termurah eta 5 juta termurah teh 5 juta aing mah kumaha heran aing mah make eta gaya jasa beureunya gaya jasa beureun geus kaditu da teu kudu dicaritakeun 100 juta 200 juta 300 juta 1,5 miliar mentak eta atut teh sabeuleugeuh awak pakaianna 1,5 miliar encan jam encan cincin encan kalung jadi lamun jeung kalung jeung ieu eta sabaraha sementara disatukankeun nyana aya keneh masyarakat nu teu dahar ya Allah eta keur carita di ditu gua di Tangerang mah bejakeun ku aing emang kurang gitu aing kabere pan bener pun ayatnya Gusti Allah ku kebenaran jasa fakadzalika nuwalli ba'daz zalimina ba'dha ya Allah bima kanu yaksibun lumantak kaditu cek Ibnu Abbas teh iza radhiyallahu an qaumin wala amrahum khiyarahum wa idza sakhatallahu ala qaumin wala amrahum syararahum pemerintah tergantung rakyatna ulama tergantung rakyatna nu paling pertama sabenerna mah rakyat sebab rakyatlah anu minta diurusan ieunlah perwakilan setelah perwakilan ngerancang undang-undang nyeun angsongkeun ka eksekutif pemerintah lah nu bakal ngalaksanakeun berarti kan timbul ti rakyat sarua baik di negara demokrasi maupun di kerajaan rakyat aya usulan ti rakyat ka rajana
iyalah mesti diselesaikan. Jadi raja menyelesaikan dan melaksanakan dan melesaikan hasil daripada inspirasi rakyat. Jadi rakyat nu sabener nama nu pertama, nah nu kedua adalah pemerintah, katilu adalah ulama. Idza radhiyallahu an qaumin, di mana Allah ridwan ke masyarakat, wala amrahum khiyarahum, Allah selalu ngutus pemimpinna pilihan. Rakyat musyawarah, ieu negara urang beberes yuk, urang ngajadikeun presiden tekan geus aya di ditu teh, endek aya ti Nasdem aya deui ti Hanura aya deui ti Golkar aya ical kan, aya deui anu geus jemroh santai siapa nu nyaho aya deui Hanura hati nurani rakyat, masya Allah ngiraheun kadengena Wiranto tah mah, aya deui eta minantu Soeharto saka ngaranna tuh sia geus kaberekan jadi nyaho. Aya deui nu sok mau gitar teh hanya gitar tua eta jadi presiden. Hayu tah loba pikiran ku urang. Kemudian muncul deui ku ari Jokowi, engke bakal aya muncul deui ke wanita, sanajan dilarang ge ieu ku ari keur digodog walaupun ku kumaha ge, sementara ku ari geus diperbolehkan wakilna ti Chinese. Jokowi wakilna Chinese temen paeh pannyana nu naek presidennya kitu kere, undang-undangna baheula kan teu meunang non muslim jadi pemimpin nomor 1 nomor 2, tapi ku geus dimimitian ku Jokowi. Lamun engke kejadian ka ditu da bakal kumaha dipimpin ku Cina, aya kiaian di jerona, aya ustadan di jerona dan lain sebagainya, aturan-aturanan geus. Nah, ketika Allah ridhoan ka kaum dikeun karidoan, Allah engke bakal ngutus seorang pemimpin modal kamari dak Gus Dur kuat jeung teu kuatna lain urusan. Tetapi ketika Allah bendueun wa idza saqatallahu ala qaumin wala amahum sararahum, nu bakal naik jelema-jelema anu kos karari itu bae. Eta teh kapan calon pemimpin urang can meneliti kumaha salatna walaupun urusan pribadi, tapi kan barometer kumaha zakatna, kumaha puasana, eta kan jak urusan dirina bae ge geus bener apa henteu. Ieu kan urusan halayak rame sa Indonesia, jadikeun barometer kepribadianana teh eta kos kitu. Walaupun cek sebagian itu urusan sendiri, urusan pribadi tawa jangan tapi kan leuleuh pribadina heula, lamun pribadina bae geus maling atuh ka urang mah dicok-corokan. Tinggal pemimpin. Nah, tinggal kumaha ieu kahareupna. Artina Allah ridhoeun apa henteu sih ka negara urang rakyat Indonesia. Ketika nu muncul nu karar itu baik, berarti Allah can ridhoeun, bendueun Allah ka masyarakat. Ketika Allah bendueun, tungguan siksa Allah ti kaler ti kidul ti wetan ti kulon. Tinggal kitu bae, iyalah wa kadzalika nuwalli ba'daz zalimina ba'd. Kitu keneh sakumaha nu tadi jin jeung manusia pilih nyeun kesenangan nuwalli ba'daz zalimina ba'd. Kami nyeun kekuatan, kami nyeun sosobatan, kami nyeun wilayah, kami nyeun pamimpin nuwalli ba'daz zalimin, sebagian zalim kana sebagian deui nyeun persekutuan, nyeun persengkokolan antara nu zalim jeung nu zalim. Partena partai zalim didukung kulu zalim, organisasi zalim didukung kulu zalim. Tunggu tanggal mainah, tinggal tungguan siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Dek kumaha coba di harapan orang kumaha sebagai masyarakat Indonesia, bagian daripada masyarakat Indonesia kula ikutlah memikirkan saha tunet nararaekna ieu aing teh pan rakyat. Nah alah ulah didenge cenah kieu kos kitu sabodo aing mah didenge teh didenge tapi kan mikiran mata kieu loba nu ngadaengkeun kula mah kumaha cak kiai bae cenah mun cak kiai kadinya kumaha tah ieu geus aya ieu lumayan ieu jang jual beli ieu. Nah, lumayan ya asal geus aya suara kitu bae kula mah nungguan kiai cak kiai kadinya cak kiai kadinya geus tenang aing can diberena naon. Oke, lamun gede sia ge dibere, sia mah saeutik bae. Aing nu gedena. Emang kumaha gitu? Pan ieu. Ba'da zalimin zalim aing termasuk jelema nu zalim, atuh ku zalim deui kasihan. Ieu mah teu bareng tadi mah. Nuwalli ba'da zalimin ba'd. Moal bisa nyara korupsi lamun teu persekutuan jeung teu persekongkolan. Moal janan mabok lamun eueuh batur anu sapa godos.
numantak kadituna teh man aana zaliman sallallahu alaihi jelema nu nulungan jelema nu zalim deulekeun bakal dilindih ku Gusti Allah kadzalimanna dadang kaeta jelema ieu partaina zalim kuari ngadukung kana zalim bakal kabagian ka zalimna kiai kuari ngadukung ka dinya deulekeun kahirupan kiaina elmuna moal manfaat kajen ku kumaha dipaksakeun sebab nyana geus dulungan jelema zalim sallallahu dilindih ku Gusti Allah oh sia ngadukung kadinya lain ngadukung ka syariat geus tuturkeun ku sia berarti sia teh nuturkeun syahwat anu ditumpakan ku setan hayu tuturkeun ku sia boga mobil mah boga motor mah kehilangan mutiara nu tadina ngaji di majelis salim aya 100 200 kuari tinggal 15an aju kuari hujan diprekeun ku nyana prek kagok tuh kan kos itu ieu akibat naon dieu tutulungna ka mana hadis ieu teh nyokot tina ayat eta man aana zaliman sallallahu alaihi tunggu tanggal mainna mata urang ngadukung sia eta aing cilaka moal ngadukung sia eta cilaka moal kudu kadinya lah teman-teman orang zaman penting macam nak beli mobil ai kadinya urusan mah tolos taringgalkeun ku santrina bebeja aduh tadi macam santri aya bae 78 wari aya 20 ge bangun deuk baralik bae kudu bebeja ka ditu ka bupati ih masuk gitu cenah emang aing mah kitu emang jadi sasakala saya teh kos kitu eta sasakalana gara-gara ngadukung kos gitu salah berarti nuturkeun syahwat setan berarti babaturan jeung setan ilmu Allah moal daekeun ngahiji jeung setan tinggal kitu bae mun ditoknolkeun ieu ayatna ieu kakarak sebahagian numantak annallaha iza arada bika min syarran wala amrahum sararahum di mana pada dek ngahancurkeun masyarakat budaya-budaya jeung agamana nu maruncul jadi pamimpinna engke bakal nu garoreng bae dipilih ku rakyat beuki hancur beuki goreng tunggu tanggal main siksa ti Gusti Allah mantak loba kiai kos salila ngajabat SBY keur carita loba amat siksa kulawa tidak ngomong ieu mah carita-carita ti batur wallahu a'lam kumaha cenah kieu wallahu a'lam geus kitu bae pokona mah nu jelas mah kaharep heula nu geus bae lanan ieu nu kaharep nu bakal calon pemimpinna bejakeun ke masyarakat sia deh salah milih emang kumaha kitu ulah salah butuh merek udah pilih sia mah blon sia mah blon sia deuleu Abu Rijal sosok Abu Rijalna deuleu zahir jeung batinna dan lain sebagainya oh cenah kiai mah eueuh nu rada bae atuh nu rada mah eta nu jenggotan ayo siapa cocok bae tolong wa kadzalika nuwalli ba'd zalimin ba'dhan bima kanu yaksibun silih dukung nu zalim jeung nu zalim deui silih ajukeun nu zalim jeung nu zalim deui persekutuan jeung persekongkolan bima kanu yaksibun kana naon nu kumaneana diusahakeun akhirna terjadilah seperti kos kieu ieu teh ku rakyat keneh bongan urang milih si eta DPR-na bongan urang milih si eta DPR-na panjana nu neuk mamawana ieu nagara teh pemerintah nu bakal ngalaksanakeun anak kiai ilu ngadukung ajur kabeh wa kadzalika sakumaha jin jeung manusia anu persekongkolan persekutuan nyeun sesenangan dikanaragakeun sarua rakyat jeung pemerintah nage anu zalim bakal akur sarua annar maswaakum khalidina fiha na'udzubillah min dzalik mantak mah hese teh jadi kiai mah sanggeus da cicing di imah keur mondok mah ngaji amil jerumnya bisa ngaji alfiah juar pak belum bisa naik goi tulus sulu kudu juman naon kita jamu alhamdulillah naik samsia kudu bisa maca tafsir jeung alhamdulillah jadilah ka imah magahan ngaji masyaallah mantep ternyata tuh boga pagawean batin didatangan ku lurah datangan ku camat datangan ku bupati oyag hatena milu ngeungkeui ka ditu eureunnan jadi kiai pagawean kiai teh ya raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar urang balik cek Kangjeng Nabi teh tina perang leutik menuju perang gede balik di pondok tas perang jeung hawa nafsu di pondok teh ngaji gadakom 10 tahun 15 tahun balik ka imah raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar
kudu boga pagawean batin di imah teh atuh teh. Ketika jeung tatangga teu ngondang tiis alhamdulillah. Ketika aya batur nu ngomongkeun alhamdulillahirabbil alamin. Ketika aya batur nu nyaci maki alhamdulillahirabbil alamin. Kok kiai alhamdulillah aing mah terek ngahareup ka sasaha jadi ka Allah tiis aing mah. Batur deuk kumaha ge aing mah sabodo bae. Nyare kanan ka aing hege gae, da aing teu salah-salah teuing. Batur nyaci maki ka aing heg bae. Batur deuk kumaha ge heg bae. Tatangga sekitar ka aing mah ja aing mah terek ka manehna deuk ka Allah. Teangan ilmu nu kitu geus boga pagawean. Peuting hudang tafakur, salat zikir, geus tentrem kiai teh lain haju mimilu ka golkar. Na'udzubillah min zalik wa min zalik mun aya geus kiai nuturkeun golkar na'udzubillah min zalik wa 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 min zalik. Naon eta kunyaho jerona ente mah teu pernah nyaho dongeng geura jeung nu dilaluhur. Dongeng geura teh lain eta bae berbagai partean anu aduh teu bareres. Ieu keur carita dek dukung mendukung kudu nyaho posisi kiai di mana ayana. Tah nu bagus mah geus ngadoakeun bae kiai mah tuh. Boga pagawean sorangan, zahirna magahan ngaji, batinna keur ka Allah, tentrem ngeunaheun. Tapi lamun zahir jeung batin ngahareup ka santri, ngahareup ka masyarakat, ngahareup ka pangajian, zahir jeung batin cilaka. Zahirna ngahareup ka masyarakat teh keur ngaji, batinna mah ka Allah hayang meunang ridho Allah. Ketika aya nu teu ngaji-ngaji kajeun, ketika aya nu ngaji bae di hadapan tanggal lampun no problem. Ketika aya nu ngaji di majelis taklim tapi nundutan bae Allah masalah. Nya sama urusannya anak urusan urang mah ngaji bae nyampekeun hate mah hayang meunang ridho Allah, teu hayang dimulya-mulya teh. Eta kakarakos gitu jadi